sampai nggak jadi. Sahabat, di saweran pengantin kanjut gondangnya nyangsang sahabat. Siapun tangka sadayana di awal dugi ke akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sedang sawer. Nah ini sahabat kanjut gondang baru tuh. Insyaallah dilajeng kana hiburan. Nah ini sahabat acara sawer pengantin mau dimulai. Para pengunjung Pindah dulu soalnya tempatnya agak rumpil ya maksa sahabat. si kuring sanes ngabubadir tuh kahiji ya permen ya permen teh supados kurang kawin teh berbudi manis popukeun bae kanyut dayang-dayang insyaallah sebenarnya anak payung pengantin ka payunan peladina sanesna aya beas ibu ari beas teh ieu teh sing mere maweh dalam arti kedah konaah ari konaah teh ngalap cukup kuno aya saeutik sinamahi loba sinawalatra ulah sinanyesa kade ari geus hasil aya parko parawan kolot mangga baru insyaallah bakal aya jodona gitu terus kapulak mah makanya sumpil tebih-tebih di daerah Tasik ka ieu kampung pangresa ka ustad ieu teh jenengan nama oge kampung pasir urang lemur tengah di dieu teh namina kampung pasir lumami ulah kaget panginten upami ningal karaha sapertos kieu namun alhamdulillah urang Tasik alhamdulillah bukan sabara belas tahun aya di pasir teh betaheun sakitu dina lego gitunya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siapun kan kasadayana terutami ka urang Lemur Tengah ka Sohibul Maksad ka Teh Lilis ka Teh Inung oge kasadayana masih keneh we mini-mini kedah miring dinang takal manten teh rumah apa maksada ada doa restu usah tiba saatnya tulis kesini sampai nggak jadi ya ngata walimah ya ngata walimah lampi bingat lampi batina itu cocok sama bodoh si mati gaduh minantu si mati gaduh minantu nyata albian wasana bingah amar wata suka penuhnya panuju untuk mupakat kalaya kening jodoh pun enang kini cica salang tahun satabe sakabe kanyut kunangna kanyut kunang kanyut kunang kamu biasa hiber tah aya kenyut si akang naon eta teh naik ka luhur tuh si kenyut si akang naik kada ti jongklok tuh paling kitu ini sahabat nih kanjut kundangna nyangsang
kanggo Di khusus ka panganten atap, sahabat. anu neme di arah kada. Oh, yang warna Baru kuning tuh, sahabat tuh. Majang, eta kanjut kunang ajurukkeun. Kanjut kunang ajurukkeun. Adinya. Majang, majang, ajul, ajul. Nah, eta warna kuning tah. Eta warna kuning. Tah. Ah. Satika. Tuh sahabat, di saweran pengantin kanjut gondangnya nyangsang sahabat. Siapun tangka sadayana di awal dugi ke akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kadinya ngidak. Tah eta saleutik kanjut kunangna dinya tah. Tuh sahabat. Alhamdulillah wasyukurillah. Apa mencari kanjut kunang yang nyangsang yang bakakak sedang sawer. Nah, ini sahabat kanjut kunang insyaallah dilajen karena hiburan coer dangdut ataupun asa main rebutan pop dan sebagainya. Tuh sahabat Silakan untuk sahabat mengunjungi ke panggung dan siapa yang akan menyumbangkan lagu untuk katakan selamat kepada pengantin dipersilakan dan akan menyumbang lagu. Wah, mantap, silakan untuk naik ke panggung. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sahabat nih yang dapat kanjut kundang nyampe naik ke atas pohon sahabat tuh. Sabar di sini buka perjuangan anak buka kanjut kundang buka ya coba buka sabar. Wah 30 alhamdulillah. Putra bapak anu enggal bapak jeung mak kudu ridho biidillah wa biqadrillah. Mak jeung bapak sing ridho abi anu sakieu buktos abi tinangtos ngajantenkeun putra anu enggal tinangtos bakal ngariweuhkeun ka bapak. Abdi rumah geura rumah tangga. Bapak moal nganggap minantu kanjeng hidup tapi yakin sami eta putra bapak putra mak. Mudah-mudahan ku kecelakaan anak ieu Cisoca sing ngajadikeun kabarokahan pikeun urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah kecorkeun cipanan anjeun nepi nu kumarsih. Ulah waka eureun-eureun menang tisuk-suk kiludung sok dipake adiku. Karena salat jalilung waktu zakat makruh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Abdi dunia duriatan daibatan. Allahumma ij'al nutfatan duriatan pada tahaban nasidi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asin akibatana fi umuri tawajina fid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana. Alhamdulillah sum kembar saya urang ngajenkeun kana anu pangajengan.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini atas cekam. Nah, eta cek duaan sok. Sok lios patur kapitalin ge sok duaan tah kieu. Nah, sok kenging 2 jam sok keras. Alhamdulillah. Terusnya kalami teuing pilih pangan kana nu